Masa laluna cenah ejeng maneh cantikan kene masa laluna. Hah, cantik hungkul dikawin henteu. Bodo amat. Sok asa bingung ieu Besti. Jika obat tikus buat tikus, terus obat nyamuk buat nyamuk, lantas kenapa obat cacing buat manusia? Lieur Besti. Sok bingung ari mikiran hirup Besti. Ari tegableg gawe lieur aing kudu nyinjeman duit kurang kuriling heueuh. Ari gableg gawe capek aing kudu bayaran hutang heueuh. Ripuh Besti. Dengekeun Besti. Eker aing mah yeuh milih babaturan tara pandang bulu. Edeuk anu beunghar, edeuk anu sangsara, edeuk anu bager, edeuk anu baong. Keur aing mah moal pilih-pilih moal pandang bulu yeuh, deuk buluna anu kandel, edeuk anu ipis, deuk bulu kelek, deuk bulu kumuut oge. Keur diri aing mah sarua, nu penting mah sajalur teu ngarugikeun dulur-dulur. Benar kitu lur. Gorowokeun tah. Meser kaca, meser semen, meser kawat ejeng talina. Anu maca, anu komen, sing sarehat salamina, bari garede milikna. Meuli sabuk warnana luntur, masang baliho di pekarangan, meri sibuk sia nguruskeun hirup batur, nepikeun kapoho sia kana dosa sorangan. Gorowokeun sayang. Dengekeun ari sia Besti. Kunaon lalaki osok molotot ningali bujur awewe. Lamun awewe eta ngaliwat, yeuh, berarti eta dina bujur awewe aya setanan. Tah kunaon lalaki mun nempo bujur awewe sok hayang nepak. Berarti eta teh nu ditepak teh lain bujurna, tapi nepak setana yeuh nu aya dina bujur awewe. Matak ulah palaliktor yeuh lamun lalaki nepak bujur awewe teh eta teh lain nepak bujurna, tapi nepak setana supados ingkah. Itu Besti. Tung keripik hai tulang bawang, boga hate ulah sulit lamun ningali batur senang. Cang ucang angge mulung muncang ka parangge, digogoku anjing gede nu Pak RT. Ari gog cungungung, ari gog cungungung. Teresep geuning sia kepo jeung nempoan video aing jeung status aing di sosmed. Baledageun. Ngaranna ge jelema osok poho kana mulang tarima. Lamun di mana keur loba harta sok ulin ke mana-mana, ari tempo sangsara sok ngechat ka bestina nuju di mana. Baledageun. Geulis ku efek itu wajar. Nu teu wajar mah geus mah make efek tapi teu geulis-geulis. Teu era geulis ku efek, anu era mah geus mah make efek tapi teu geulis-geulis. Kumaha barudak? Baledageun. Sia mah gawe hoream, usaha mumul, ari ulin getol, dahar gemul, ari nyeun status akan indah pada waktunya. Eling atuh sia teh eling. Yeuh, molor teh ulah kamalinaan teuing besi teu bisa udang deui.